minta duit tuh jeung beli HP. Babaturan ge boga HP tuh. Koro-koro jang. Mah teh gede gawe. Mama teh aku tuh boga duit. Terpercaya. Mana yang HP? Heeh. Ayo di dapur. Mana si HP-na? Aduh, belum pernah. Mama menikih tuh. Mak, gue ngarek ngalamar gawe tadi tuh tuban aya milikna. Pikiran hayang digawe mah. Oh di ditu kira aya lowongan, mak doakeun nya jeung aya lowongan. Mak di dieu jeung si Dono. Ya, aing ngarek dengan gawe. Teu jagaan sawah, domba, karaban, ke mama kari nyangu doang. Kayak copot duit diharapnya, geus dibawapekeun. Heuh. Sawah awas lah. Tenang, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kela salaman salaman. Nyata gini ya, rasanya nggak punya ijazah, ngandelin ijazah SMP, susah banget cari kerjaan. Pikir-pikir ngenahan oge bro, anggota bro gini kan euy. Oh jelas. Yo bro, pokoknya kudu konsisten. Semangat untuk nganggur. Nganggur terus kita mah. Bro, si Jim ya? Mana? Jim, yola.
sia si ganu teu baroga beban sahirupna. Betah amat sih nganggur. Ya iya, semua tas. Aing tas iling. Aing tas neangan gawe aing. Kese neangan gawe euy jasana. Karena pendidikan aing na lemah lah. Jadi hese neangan gawe. Manusia tidak sekolah kalau molor. Mentakan ge kudu konsisten kos aing atuh nganggur. Aya sih goblok ngomong batas. Nganggur konsisten. Yo lah aing mah. Garap atuh. Rokok tadi mana rokok sih? Ayo udut. Ya. Si anjing Geus ya. udut-udutna, geus korekna. Ampun. Ribut, cok, nganggur mah. Dah. Korek aing itu. Gitu. Si memakai baju kurang saja naon. Aing ngajar neangan gawe. Aing kita kaler ka kidul. Oh lowongan. Bari ini ada yang aing konsisten nganggur. Mending nganggur coy. Ada cok. Nganggur. Alah. Aing mah nganggurnya bisa udut sih mah nganggur teu. Yang enggak satu aing rekrutnya ku Saria aing jadi anggota SIA. Wah, bray, rekrut tong. Prospek heula. Ospek. Aja tuh. Naon sih ospekan. Pokoknya aya jadi ospek heula. Jadi aing ayeuna jadi anggota pengangguran. Ya lah iya, nangkep ya baju bodas ada Selamat Semua tas tuh. Oh, berarti aing jadi anggota pengangguran ya. lah. Amazing! Pejabat-pejabat lain sih teh. Jadi aing geus buka pegawaian ini mah. Oga. Pokoknya mah ya mantap lah gawean ge. Nganggur mah Aing ieu. di aing pegawai. Aing mah nganggur ge udut. Kemarin kan neangan pegawai. Naon sih? Ya, itu siap itu kira-kira. Siap ini gawe naon aja. Itu cok. Oh ya iya dong. Pabrik apa warung apa toko? Pabrik PT PT naon sih? Yunbo. Wow. Udah, PT lagi mah PT Yunbo. Apa? Luar. Luas lah. Kawasan. Ya, lain kawasan deh. Elit. Elit. Naon sih Yunbo produksina? Kayak anak kubu. Jahat jahat. Kebalik kan tuh, mana kita ngayun-ngayun. Tuh, coba tuh tanya tuh. Ani naon? Pabrikna Aya. Kan PT nanti produksinya Saridona. 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 Udah makin amaran itu mah, Pak. KTP doang bisa. Pakai alat. Alat naon? Kaleng. Buset. Kalingnya di naon kan? Tet ngemis itu mah, Pak. Semua paling dah. Aing balik ah. Aing anggota pengangguran pokoknya mah. Atuh sih kos pejabat-pejabat lain mah ke baju bodas. Punya ya bro, di Jimmy 4.000 gitu hidup. Su gitu. Anjing, mana so? Menang pagawean teh emak tuh. Ada rese. Mana? Kenangan aku milik temen neman. Lain milik manu neman ijazahna. Kaduhung baheula sakola teu bener wing. Teu pantet make. Ayo teruskan sekolah SMP. Mah rek sare. Hayang ketua hayang nyemir. Rek sare capek. Hayang nyemir wae.